Wasyariatun kasapinatun wa tariqatun kalbani summa haqiqatun durun. Wasyariatun ahdun bi dinil khaliqi wa qiyamu bil amri wa nahyi. Ia ngajelaskeun perumpamaan syariat tariqah jeung hakikat. Sakamari sawe jalma anu hayang selamat dunia selamat akhirat maka kudu ngaboga kudu perkara hiji kudu aya syariat, dua kudu aya thariqah, katilu kudu aya hakikat. Maka syariat thariqah hakikat dijelaskeun di payun. Kudu aya syariat itu dibahas ku Ustaz Dadang eta syariat apa syariat kudu thariqah hakikat biasa kurang dikaji hikam eta hakikat thariqah eta dikaji. Jadi syariat thariqah hakikat kudu aya di diri jelema lamun eta jelema hayang salamet dunya akhirat. Fasariatun kasapinatin wa tariqatun kalbari summa haqiqatun durundal. Ai syariat teh diumpamakeun saperti para wa tariqatun jeung ari tariqah kalbari eta diumpamakeun saperti lautan. Wa haqiqatun kadurin jeung ari hakikat eta diumpamakeun saperti inten berlian. Tujuan anak adalah inten berlian. Tadi teh ma'rifat atau tujuan teh urang teh salamet asup ka surga. Maka step teh pertama lamun jelema hayang meunangkeun berlian, maka pertama kudu boga perahu. Da sabab berlian mah ayana teh di dasar lautan. Kan lautan teh aya pinggirna. Pinggir lautan ngaranna teh pantai ya tuluy ka tengah langsung turun ka handap karena kapan intan tah tujuanna teh intan mutiara tamaka moal bisa nepi ka intan eta lamun mah urang teu boga perahu tah perahu eta teh diumpamakeun seperti syariat. Tuluy we urang geus naik perahu nya naik syariat teh tadi geus boga syariatna nya naik kana perahu maka urang eta perlu dijalankeun dijalankeun ka tengah tuluy urang tileuh ka handap naon tileuh ka handap teh nyelam aya ngalatna teh nya nyelam eta geus apa yang disebutna teh lain perahu eta nya tah lautanna teh thariqah nyebrangna urang ka tengah tuluy teuleumna urang ka handap eta disebut thariqah. Tangke lamun geus teuleum ka handap kapanggeulah berlian. Nah, maka kan hati-hati loba jelema anu bahasana teh ngaji hakikat tapi syariatna dan beres akhirnya jelema ngaji syariat tapi teu ngaji hakikat tungtungna mah anggar cilaka keneh. Bahkan abdi sering ngobrol jeung sababaraha jelema. Jadi datang waktu sholat teh anjeunna mah teu sholat penting eling ka Allah. Saya kan sasar imanana. Jika mana ngaji hakikat tanpa mempelajari syariat. Ketika datang puasa Ramadan, mana mengakui ngobrol kabeh mana teu puasa Ramadan. Saya kan mana anak merasa mana anak geus deket jeung Allah tapi mana ngalanggar kana syariat teh teh sasar. Loba itu kitu.
Jadi moal mungkin jelema nepi kana hakikat tanpa melewati syariat moal mungkin. Mun aya ge jelema ngomong hakikat tanpa melewati syariat itu diyakinkan eta jelema sasar. Sasar. Non tuaringan syariat pasyariatun ahlun bidin kholiqi wa qiyamu bil amri wa nahyi jalan. Aingana syariat mangalaksanakeun perintah Allah ngajauhan aran Allah teh syariat. Pan urang teh kan diparentahkeun ku Allah teh dina salat, kitu nya. Eta syariat eta. Dina salat teh pan aya Fatihah, pan aya syaratna Fatihah. Dina salat teh pan aya sujud, aya syarat sujud kan gitu. Ya, dina salat teh aya Fatihah, aya tahdid-tahdidna Fatihah kan gitu. Dina salat teh pan aya takbiratul ihram, aya syarat-syarat takbiratul ihram eta syariat. Dulu dina syariat teh Allah ngalaksanakeun marentahkeun urang supaya ngalaksanakeun salat. Dina salat syaratna kudu dijelaskeun urusan dina syariat. Sabab berhubungan jeung ngalaksanakeun perintah Allah. Tah lamun misalna urang hayang nepi kana kamaripatan ya, nepi kana kamaripatan atau urang hayang suka-suka daek teh daek tah kudu boga parahu, daek teh daek kudu ngalaksanakeun perintah. Jadi eueuh ti dituna jelema anu manehanana teu ngalaksanakeun perintah Allah, teu ngajawan aran Allah, kudu juga suka eueuh ti ditu. Dan jelas dina Al-Qur'an dijelaskeun ku Allah fawailul lil musallin nya. Neraka mah jeung jelema-jelema anu salat, eta teh anu salat. Kamu teh salatna. Geus jelas eta. Eta teh syariat. Al-Qur'an. Jadi lamun misalna aya nakeun naon tu aya ngaran syariat mah ngalaksanakeun sakabeh perintah Allah, ngajawan larangan Allah. Ngan permasalahanna dina ngalaksanakeun perintah Allah, ngajawan larangan Allah teh butuh kana ilmu. Nya kamari kalau ngaji ngaji Safina bab wudu aya budak boga sampai kieu kapite geus pelajaran saat itu aya orang praktek kamu teh dirinya teh kalau melaksanakan ngalah capruk kudu lagi. Itu masih kena dalam rangka syariat, masih kena cek urang mah masih kena ingin parahuk kene ya wuduna, sholatna. Bahkan sering abdi mendakan nya keur Jumatan, keur sholat nya sholatna mah sholatna halus kieu ngan cuma ada syarat-syarat sholat anu udah diperhatikan sehingga sholat yang dilakukan kumanehna itu sah. Jika tadi di antara sholat mana sholat sujud, dina sujud tangan terbuka kan itu kan aya jelema anu bukna teh teu dikalungkeun. Jadi tanganna teu dibuka. Buka ke hareup itu tah. Disujudan manehna. Iya lupa kejadian ya. Dilarang ku Allah naon wae coba. Ngagibah, ngabohong, nipu. Larang ku Allah. Dilarang. Iya. Karakana syarat doang, ya syarat full. Iya urang geus kat eta ya. Syarat. Bener ya? Iya.
Parentah Allah pan sholat, larangan Allah kan tadi teh ngagibah. Masih kan asa pangibah. Bener teh, ngabohong. Masih kan asa ngabohong. Nipu, masih kan nipu. Ya. Ngadahar perkara nu haram mau dipinum dalik, masih kan aya jelema-jelema anu ngadahar dahar nu haram. Ta ieu teh dina syariat teh mun cek syariat karekeun mempersiapkeun para murid teh. Jangan kana torikona, jangan kana hakikat nanti. Jadi memang sebenarnya naon bahasa teh nya kahirupan orang mana yang naon sih. Iwal tinggal jalan ieu. Hiji ngabenahi syariat, dulu diajar toriko, dulu hakikat geus kasurga teh. Da hakikat hirup begitu sebenarnya. Hirup kurang aja gitu. Wa ma khalaqu jinna wal insa illa liya'budun. Ngeunaheun sebenarnya. Allah yang sebenarnya orang teh lieur susah perkara teu kudu lieur jeung kudu susah sebenarnya. Lieur teh hirup. Susah teh hirup. Dari tapak urang lieur ku perkara susah ku perkara anu memang teu kudu lieur teu kudu susah sebenarnya. Lieur mah lamun ketika urang geus hese kana ibadah karek eta. Ieu susah mah ketika orang aya beban mah yang urang teh asan teh ibadah teh make pedul eta susah. Ngancek tadi teh jelema teh nepikeun kana hakikatna hirup can membaca loba nu ngarti. Dan loba jelema teh encan ngarti loba encan ngarti. Encan ngarti teh urang teh aya di alamnya hirup dulu bertafakur aing teh jangan seberapa kita dan ngarti kadinya. Jangan ngarti kan dalam geus ngarti memain sapang kita ya tujuan urang mah ibadah asal kabeh bernilai ibadah itu jadi masalah kabeh hirup mah itu dicaci kumatur sabar jadi ibadah lain masalah berarti boga duit dulu urang sabar jadi ibadah lain masalah berarti gering dulu geringna sabaran urang dia jadi pahala jadi ibadah jadi masalah geringna ya benar deh. Tadi teh hiji alasan urang can manggihkeun kana hakikat hirupna eta teh orang kena ibadah saya kucang kapang eta kapang lieur babalatak loba kasih loba kan nyeri ngatak saurpun guru mah rek kumaha wae oge rek jadi naon wae teh nu penting mah jadi abdina Allah sakitu nu jadi kiyaina nu jadi pagawena nu jadi tukang dagangan nu jadi pejabatna nu jadi RT na dusun nu sajabana sreut eta mah jadi permasalahan ku Allah. Nek jadi naon kan nu penting masih jadi abdina Allah. Pejabat anu taat, dagang anu taat, itu masyarakat anu taat, beungharna taat, nu miskinan taat, gitu. Mungkin jadi permasalahan. Yang kulantaran loba jelema nu can manggihkeun ka di can capek hirup teh dan sama yang kadinya pasariatun ahdun fi dinil khaliqi wa qiyamu bil amri wa nahyi jal tah ieu teh dina ngalaksanakeun syariat ieu teh ieu perlu disurutil ilmi biwasitati rusli
syaratna teh kudu ilmu. Ari ilmu diteangan mantap bahasana tolabul ilmi faridotun diteangan. Tah itu orang ngaji teh pada kekat nek dipikeun kana mari pas sebenarnya pada kekat teh menahekan juga dirapi-rapi pan hari ibadah teh pan tadi ngalaksanakeun parenta Allah ibadah lamun teh jeung ilmu ditarik moal ditarik ibadah sebulan 20 tahun bukan mana-mana teh jeung ilmuna mah anggan teh ditarik. Alhamdulillah min dzalik sampai gawe teu kapake. Eksatik di urang. Yang urang mah non belajar di bahasa teh dikaji kabeh syariatna dikaji urang ngalengka sati-sati toriko nya tekadna urang dikaji dari supaya berjalan kabeh. Dan memang kadang aya bahasa teh ngajelaskeun mulawak ngaji hakikat syaratna teh memang dina non bahasa teh dina gambaran tadi kan moal bisa jelema nepi ka lautan namun dan aya perahu secara logika seperti itu. Tapi rumah sate saya itu syariatna kaji berkaji hakikatna dikaji. Paham gitu? Jadi mulai teman jujur marifat mulai bahkan sampun guru yang marifat mah sudah jadi parang kalau laksanakeun jauh mau jauhan sakit dengan sendirinya atau datang sama sebab ke dina toriko kapaina non bahasa kapikan kita lamun toriko mah lebih bahasa teh lebih nakam deui lamun syariat urang dina salatna dina puasana dina toriko dan toriko dan aya bahasa toriko ieu nya bahasa aya pan toriko teh kan lobanya bahasa makanya toriko natuan teh toriko nyai pan lobanya toriko Indonesia dan toriko itu sebenarnya non bahasa teh hiji taknan ka diri urang lebih ngalaksanakeun lain asal parduna nusun age jadi asa wajib toriko mah. Contoh anu toriko nya nah anu mencoba dina syarat teh lebih belajar saeutik kana toriko pan ejang urang mah nya bahasana teh puasa Senin Kamis teu puasanya teu dorakan ngan aya jelema-jelema anu ngalaksanakeun puasa Senin Kamis saenyana dilaksanakeun dosa jeung manehna. Sabab manehna geus di bahasana teh bahasana teh nyata historik tadi ya, pernah yang surat kamu asup kana toriko ieu sehingga mun dilaksanakeun teh bakal kieu asal ya kan asup kana toriko anu batur malah misalnya manehna teu ngalaksanakeun kieu teh teu dorak ngan ketika mana asup teh kana toriko eta nya tuluy ngalaksanakeun ieu nyawa ngalaksanakeun matak teh aya nu toriko mah kadang puasa Senin Kamisnya kadang toriko mah aya manehna ngalaksanakeun peuting teh salat dipikeun ka bara belas rakaat dilaksanakeun bahkan toriko mah kadang manehna
non dalam dulu dulu mana buka dikir sekian ribu dina sapoena eta torikoh jalan hebat mah teu ngalaksanakeun kan mana ngalaksanakeun eta torikoh mungkin nah hakikat bedanya nah hakikat mah leuwih neukeuh deui teh leuwih neukeuh deui teh maka lamun dibahasana teh walaupun guru mun ngabahas itu juga berat dan orang nya syarat dari bukannya lain orang mah sholat itu bukannya puasa itu bukannya ngaji itu bukannya ya karena itu berarti lah menapa Quran itu mah perjalanan orang itu masih kena jauh kan jauh kan nah tapi ayah jalan-jalan singkat ayah dan memang kurang lah kalau belum ayah memang perjalanannya 20 tahun tapi tertahu beres mana syarat koreko hakikat biasanya tempuhnya 50 tahun nah terakhir karena hakikat kadang 1 tahun beres pertama ke kumaha tergantung kesungguhan anak-anak tergantung karena bimbingan tina guruna dan lamun ningali kana kieu mah mun urang leumpang sorangan pak lamun jelema ye belajar syariat toreko hakikat dulu teu boga guru hiji perjalanan lila bakal menempuh 30 tahun bahkan sampai 50 tahun kaduana itu galang lebih kadang jelema nu syariat toriko mus puluhan tahun mana berjalan toriko dan pencapaian hakikat lain alam nyasar aja dan jika Imam Musa kan gitu Imam Musa kan mana ahli ibadah macam Quran dia kagum kan kita sholat perjalanan mang tahun-tahun puluhan tahun termah capek-capek dulu lain terakhir kalahkan nyasar entah lamun urang hayang ngerti kana syariat toriko hakikat nya bayangna lamun hayang tereh ya mun hayang tereh bari teh nyasar tereh bari teh nyasar boga guru ngan namun kesana teu boga guru urang syariat terdekat hiji perjalanan bakal lah tempuhan puluhan tahun kaduana belum tentu lebih kerang lah belum kembali lagi nyasar maka dina keterangan jelema lamun teu boga guruna nah kesimpulan nama pasari atun kasepinatun muadrakatun kabeh memakai petut burung bola. Jadi syariat diumpamakeun perahu, toreko diumpamakeun lautan, hakikat diumpamakeun berlian. Berarti lamun kitu mah urang masih keneh dina tahap nyieun perahu keneh. Dan beres-beres nu perahu ge. Karena teh mah kuat. Beres perahu yang para beres yang empat toriko karena lautan. Perahu kayaknya orang banyak, benar tak? Tapi mudah-mudahan non bahasa nanti saur tunggu rumah bulan bikin kata hayang, kudu hayang. Tadi kan bahasanya, wah gila, kudu 50 tahun diajar dan sampai lah batin lah dia. Sawai jalma anu daek diajar toriko hakikat mena diajar dulu nepikeun ka maut tapi maka di akhirat mah bakal dikumpulkeun jeung jelema-jelema anu marifat. Anu misalna jelema ayo capek kudu toriko kudu hakikat mau bisa ka akhirat ieu urang teh
maka hiji mana moal marifat geus buku di akhirat mana moal zaman marifat jelema diajar namun coba orang maksakeun ya maksakeun aku diajar ya syariat diajar toriko diajar hakikat tapi ternyata pikeun ka mau teh 50 tahun tapi kalau kamu lupain misalnya teh ya mencari kaudah lah marifat kamu tapi orang di dalam proses kan belajar proses saya belajar marifat nah maka tetap ke daerah mah walau bakal diberi kamarifatan jeung ditutupkeun jeung jelema-jelema anu marifat gitu diajar kamu eta seberapa nah detik saat walaupun kan nepi jeung teu nepi mah nya Allah alam kan sahanteuna urang baik diajar dan mudah-mudahan yang bermanfaat.